ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib bloon teu kos gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib teh mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib bloon teu kos gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ieu Assalamualaikum Waalaikumsalam ulah seuris ya kos nyaho pan siak sok ka dukun teh yang serikeun ge nyaho burung eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan salat 40 poe 40 penting teu ditarima iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah aju nyanyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh bener kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tek dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa debus mah bisa ditarungkeun debus mah karomah mah teu bisa engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere karomah teh mantak aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tama digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu mentah sama gua. Tak polisi. Sial tak polisi blon. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang. Eta aya jatah di negara. Tante dibere ye ku polisi teh ye. Hese kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun tak
baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka ku urang blak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Nah iyalah Allah anu nyaho la ya'lamuha illahu. Allah anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Allah anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Allah anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atau datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae eta kacamata syariat bar delekeun mata urang ka tempat sujud sing ajeg urang nangtungna ketika ruku sing lempeng mun ditendeunan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud. Rukun sujud nu 7 teh kudu napa. Tarang. Koduana 2 dampaleun. Nomor katilu 2 dengkul. Nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud. Make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Tambahan kurang ku adab. Make amamah, make udeng-udeng. Sit ka dieu. Make udeng-udeng, make buntut. Buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ge teu naon. Salah. Ulah masih dikeun buntut kos gitu. Pek deku kumaha ge. Nya, make irtida tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtida sunah. Sunah ka dieu, udang-udang make, kemudian irtidana make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun. Hareudang. Adab-adaban. Rapih guys, Allahu akbar. Rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, timimiti gubernur, bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisaeun, pamalingan ge bisaeun. Salat mun sakadar sakitu bisaeun, hayang make jubah aya tokona. Hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah. Rapih jasa jana ngaji. Deuleu ku urang make kacamata toriko, batin. Dideuleu ku urang coba. Kadeuleu ieu. Lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui, melayari pul riya ilal murai. Moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria. Urang nyaho katatang jelema. Tah, ieu jelema ria. Pan sia nyaho aing baheula kos kitu. Kos kitu teh ria teh aing teh. Ieu teh jelema mabok ke kajeun ngomong. Mana aing keur ieu mabok kos kitu. Eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago. Nah, eta jajawaraan kajeun ngomong. Kok nyaho aing baheula. Kedek gelut teh eta masih neukeun epa eta. Nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun. Nah nu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa
ketika salat Allahu Akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh. Eta kula ngobrol jeung Abah, si itu tunu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas. Henteu, kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi. Meunang beureun 3 poe ngomong deui. Si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas. Iku mah nganyahokeun ikhlasna. Ya hese, urang ditatanya beusi dicarekan, Pak. Ngan dina HTP pan Abah nyahoeun kanu ikhlas. Teu kaharti ah, geus teu kaharti bae geus teu kaharti. Geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan. Tah, ngomong deui bae. Lain nu eta, nutudukeun. Tuh, nu eta tah si eta teh. Ikhlas tah. Bagus ya salatna ikhlas. Beuki puyeng bae. Nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae. Dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu. Aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusu. Nyaho kanu khusu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusu. Kos kitu aing pernah khusu. Tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan. Aing teh kos kitu khusu, itu ge khusu. Jelema suserian sorangan we. Nyaho urang kunaon mabok kepayang ieu budak. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh nyaho ya, teu sarua bae. Jelema susuputan su. Pamalingan jeung budak. Emang kunaon aing baheula maling. Tah kos kitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajen lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge. Allah. Mau. Diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan. Kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna. Jadi kudu keluar bae suku kudu hareup teh ye, jang nyepak sia. Ieu geus kaya. Geus kitu bae. Mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas. Embungeun nya nama ka handap. Asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna. Urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah. Geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya ge kaget tercengang
itu kene wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget jangan nage. Nah iyalah eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tata mafatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari cikangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nu mantak ge hudang teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang aing deuk ka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauhnya sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat mah lain gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih kene syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan ta eta teh kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teh. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh. Leuwih jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Nah, 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakul fil arham illallah. Nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakal jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna nu nyaho tanu di jero rahim kecuali nu gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu goda nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteundeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah aing mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh bae eta bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi lagu malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat tenden deui kadinya kitu bae
kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho. Sakitu guludug sing jelegerna malam kedua peuting ka tukang. Wah sana hujan gede ye. Hujan gede ye. Subuh-subuh cantrang deui. Jaritakeun masalah ahli Mekkah nu bangkawarah jasa teu daek narima nasihat. Teu daek nurut manut ka Kangjeng, teu daek iman ka Kangjeng, teu daek percaya ka Al-Qur'an sebagai mukjizat, teu percaya bahwa pangeran teh Allah Subhanahu sangat bangkawarah urang Mekah. Di Mekah geus arasup Islam, bangkawarahna pindah ka Jakarta. Jadi du bangkawarah di Jakarta. Orang Jakarta jan teu aing mah pindah ka Citra. Jadi di Citra ku ari nu bangkawarah. Citra mah jadu teh mah umum urang mana macam-macam. Ranci Soka, Balaraja. Nu eueuh teh nu ti Loka Citra ngan urang Pasar Kemis doa. Sebab nu bogana urang Pasar Kemis. Teu bareres insyaallah. Dari unggal perumahan jadi kos sekarang perzinahan permabukan Gusti Allah Akbar. Geus teu kuatin bangsa Indonesia ningali lalakon karamean dunia aju ngarasula maling motor unggal poe terjadi mobil kuari Masya Allah geus terus-terusan. Naon teh sababna moal bisa dinasehatan lantaran awalna teu dibesikan ku besik agama. Teu ngaji tauhidnya na. Neuleuh motor bagus narasula, mobil bagus narasula. Aya nu ngaraji mapan atuh geus diatur ku Allah, atuh geus boga bagianana lah jahirup moal kebel ieu. Sungutna mah kitu hatena mah bagus. Nganderes we kaluar da ngeunaheun ka urang. Ngomong-ngomong ngeulangan ngeunaheun. Anajan aya hatena tu pagon bae. Kos jelema neuleuh awewe geulis lah. Lu sok dideuleugkeun bae, kos kitu mah di imah bae. Padahal hatena mah tetep bae, ja geulis ieu. Beda cek jeung nu di imah mah. Ya mau mulus amat nu di imah na mampu cedak na loba jasa Pak. Geus caritakeun cedak pan geus teu kuat Pak. Paling ge nyana atuh neureuy cidu we lah nasib aing urang. Dibebejokeun ke bae lah di sorga, ke bae di sorga bidadari geus nungguan. Eta paling bebejokeun kitu, jauh ka sorga nyon teu panat. Iyalah kafir-kafir Mekah, bangsa-bangsa Arab saat eta buang kawarah luar biasa. Dilelesan ku dilelesanan aku Kangjeng Nabi. Rada dikerasan saeutik, wah nyiksa. Teu percaya penuh ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng diangkat sebagai Rasulullah. Teu percayaeun ka Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an teh mukjizat. Teu percayaeun ka Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh pangeran nu nyieun langit jeung bumi. Nyana tetep bae nyembah da ka manat, ka Lata, ka Uzza, patung nu dijieun kunyana disembah. Eta bae nyana mah terus bae. Kangjeng terus bae dakwahna terus bae Kangjeng dakwah. Lantaran nyana besi kalengitan dunia, besi kalengitan tahta, besi kalengiteun kitu kamulyaan. Embung jasa iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ieu harta teh ngahalangan. Kamulyaan teh ngahalangan, tahta teh ngahalangan. Mandek coba ge
nu hebat makan jelema teh dibere sugih jeung susah akur bae tetep bae ibadah ka Gusti Allah tawadu eta hebat. Keur susah nyana tawadu ka Gusti Allah, keur sugih ge dibere sugih tawadu. Baheula kerjaan jadi pejabat nyana tawadu ka Gusti Allah, kuari barang jadi pejabat tetep tawadu ka Gusti Allah, tak istiqomah tah. Eta nu hebat mah nu kos kitu teh. Baheula kerjaan maju dagang nyana istiqomah ibadah ka Gusti Allah tawadu, kuari barang maju dagang tetep tawadu ka Gusti Allah. Ieu anu hese ge kos kitu. Urang mah beda, kamari jadi rakyat barang diangkat da jadi RT beda. Tolak cangkeng nang geus rada ngaluhuran ti cangkeng ka dieu ka susu. Diangkat jadi jaro, di dieu dikelek. Dikelek barang jadi lurah atuh di pundak kuari. Barang jadi bupati atau acung-acungan geus teu geus eueuh tempat geus. Teu bisa julak cangkeng. Masyaallah. Nah ieu. Kamari mah keur jadi santri tawadu luar biasa, barang jadi ustad tawadu keneh, barang jadi kiai geus teu wauh jeung masyarakat. Komo kuari babarengan bae jeung lurah mawa SPPT. Ayo kiai geus lain mawa takrib deui kuari mah, geus lain mawa sapinah, geus mawa map. Ganti kuari mah. Bebarengan jeung bupati teh satu kebanggaan. Wah, wayabtulu kiai uhu intaha anggeus ka kiaian. Masyaallah ya sejasa berubah nu mantak teu percayaan Gusti Allah ka eta kiai lantaran berubah niatna batal. Begitu balik di pondok nyana dibantuan ku masyarakat, nyen pondok, nyen majelis, niat lempeng keneh. Ngaraji masyarakat kadinya alhamdulillah. Santri aya 30 40 mah anugerah ti Gusti Allah luar biasa. Ulah neuleuh loba jeung saeutik tapi neuleuh bisa isolul khair ilal ghair, nyampekeun kahadean ka batur manfaat ngaranna. Kudu lamun ditampak ku eta murid aya 10 nampak aya 20 nampak nyanana geus maot diamalkeun eta ngocor bae pan ka kuburan tak eta nu dipikiran ge ngocor ka jero kuburan bu kokorolokan ieu gede amat tan kuari gede mangpet ye kokorolokan mulus keneh 5-10 tahun mulus kiai teh bagus kuari datang Partai Golkar. Assalamualaikum. Salah damang kiai alhamdulillah pondok bangun rombeng ieu kiai cek adalah teu sakiayana bae ji kula mah rada mangmikirankeun ja kemajuan agama teh kapan lamun pondok jore mah ngeunaheun jasa tah kana ceuli masyaallah asa digerean bae tah nikmat jasa masyaallah atuh deuk kumaha majuna pondok kos kieu kayak kula lah pokona mah dicepangieunkeun proposal kieu mah nu penting mah tanda tangan bae geus teu kudu hese kiai ulah henteu ieu mah demi kemajuan agama bae ulah hese-hese diajukeun ku kuda 100 ke paling nu katampana 60 masalah kan geus kitu bae dica bodoh atuh kos kitu mah cek kula mah teu hayang heuh masalah cek kenang itu bawa kendaraan di mah kendaraan geus kos kitu ganti kayak kula dipanyokeun meok araramis jasa masyaallah anak jacana yang sekupi tenang sekupi wong aduh dibangunkeun pondok bere mio bere sekupi berubah di jero hateuna nu tadina cinta ka santri cinta ka masyarakat nyampikeun agama kuari cinta ka pamarentah nu zolim cinta ka jelema anu nyumbang teh beda cak Allah pan sia lain ka aing pan kamari mah sia ditentremkeun ku aing tatageunana ka aing ku aing dikiriman bae pan kuari kula tatageunnan ka ditu ka camat sia teu dibere betah santrina hareudang di pondokna santri hiji-hiji barang aju mingguanana aya mah aya ngana rundutan marepel tinggal 5 hujan gede teu ngaji beres
baheula mah hujan ge ngaraji beta masyarakat belaan make payung. Naon eta? Lantaran qalbuna mailul qalbina berubah kamari mah cinta ka Allah, bener-bener ngaluhurkeun agama ku ari mah cinta proposal. Diantepkeun ku Allah. Kamari ku aing diurus ya lantaran sia ka aing. Ku ari mah sia ka camat. Tuh datangan ku sia camat. Mun disompralkeun teh ngomong kos kitu. Masya Allah, acak-acakan. Ya ahli Mekah teh geus eueuh bae aji ka Kangjeng Nabi. Teu percaya ka Kangjeng Nabi, buang kawarah luar biasa. Malah deuk ngabunuh Kangjeng Nabi dipimpin ku Abu Jahal. Tapi Kangjeng Nabi turun ayatnya di turunan ayat ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril kul Muhammad bejakeun lahum ka ahli Mekah nu teu percaya ka anjeun-anjeun sebagai Rasul Allah. Teu iman ka Al-Quran bahwa Al-Quran teh mujizat, teu percayaan ka Allah bahwa Allah teh pangeran anu nyieun langit jeung bumi, bejakeun ka ahli Mekah ye siru fil ardi tsumma zuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Bejakeun ka ahli Mekah, coba jalan-jalan atuh aranjeun kabeh. Coba atuh berangkat aranjeun kabeh wahai ahli Mekah. Coba anjeun langlang buana, coba ka negeri-negeri lain. Deuleu coba di negeri lain. Coba tingali ka Israel, coba tingali ka Mesir, coba tingali ka Syria, coba tingali ka Yaman. Dititah tak urang teh. Mentak ieu siru fi'il amr siru al amru idza utliqa yansarifu lil wujub wajib aslina, tapi di dieu banyak orang kudu lelempangan wajib diatur. Aya lelempangan wajib, aya lelempangan sunnah, aya lelempangan mubah, aya lelempangan haram, aya lelempangan makruh. Moal kaluar tidinya pikih mah lempang wajib gilir. Tuh siapa haju heueuh bae Bang, kos boga pamajikan dua bae. Urang boga pamajikan nu hiji di Tangerang, nu hiji di Serang. Dua poe di dia dua poe, di ditu dua poe. Geus beak waktuna di Tangerang wajib indit kudu ka Serang. Berangkat wajib. Mun teu berangkat tsunami sia. Berangkat jadi itu wajib teh. Atawa mayar hutang geus datang ka waktuna wajib. Ka ditu ka Serang. Aya anu jawaz langsung ka jawaz bae panjang lah lamun 5 mah. Nu jawaz bae dagang tak lempangna ieu sakadar jawaz menang. Lamun dagangna ieu lain jang nutupan dahar poe eta. Lamun jang nutupan dahar poe eta mah aya nu ngawajibkeun jang sakadar dahar lempang ka pasar dagang. Santaran lamun teu dagang anak pamajikan di imah teu dahar. Wajib teh lempangna ti imah ulah ngajedog bae di imah. Mentak pantes pamajikanna marah. Ka. Ulah ngajedog bae di imah ngagedean kanjut doang. We Aisyah ngomong sakumaha galedeg. Atuh deh anak gede ka hulu. Berangkat pantes pamajikan marah ge lantaran beas eueuh duit eueuh. Jualeun geus eueuh. Kamari mah kongkorong aya keneh geulang aya keneh takas sueng-sueng. Teu nyawan sueng di dieu mah. Naon gara-garana ieu? Giwang ka giwang giong beak kukula dijualan geus eueuh dijualeun. Ge calana jero dae ka jualna. Lagi lain jualin cara majeron mah porosoteun. Seri pamajikan di rumah ge. Salaria jasa segala. Segala porosoteun segala naon teu boga duit ge. Morosotkeun terus bae. Sia ulah sok ngaco bae atuh. Masya Allah. Tak eta ngan ai lain jang dahar poe eta mah jawas. Statusnya kan sakadar menang. Nah iya ge sarua jeung dagang. Hei ahli Mekah, cak Gusti Allah Muhammad bejakeun nyabah atuh coba ka Mesir, coba ka Irak, coba ka Syria.
coba ke Israel dele coba di negeri-negeri lain sanggeus nyaba ka ditu sumanzuru pikir coba dele kumaha artina kumaha hasil pemikiran anak dele di Mesir dele di Syria dele di Israel jeung di negara-negara lain nu pernah disiksa ku Gusti Allah kaifa kana akibatul mukadzibin kumaha ta kaayaan anak kumaha ta akibatna kumaha ta tungtungna kaum-kaum nu baheula ngabohongkeun ka para rasul dole coba nu baheula pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Nuh kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Yunus kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Daud kaumna dikumahakeun nu pernah ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Isa kaumna dikumahakeun coba urang Mekah titah nyaba ka ditu titah deuleu lamun kaum Kangjeng Nabi Lut baheula teh cak Gusti Allah dibalikeun pan ku aing gara-gara nyana teu percaya ka Kangjeng Nabi Lut bahwa Kangjeng Nabi Lut eta adalah utusan Allah hayu umatna teu saeutik-eutik acan ngajedi endahan ngaliwat bae ngadumling dibalikeun deuleukeun tah kaom bejakeun ka ditu bejakeun tah deukeut tah antara Mekah jeung Madinah tah aya tadi di Mina tah kadinya eta urut saha eta Mekah Madinah tak urut nu baheula begitu boba itu lorek diserang memeh pasukan gajah baheula ge deuk aya nu nyerang Baitullah dihancurkeun ku Gusti Allah dibalikeun dunia penon taneuh teh deui coba tuh di Mesir baheula di zaman Kangjeng Nabi Yusuf disiksa kaumna deule coba titah berangkat ka ditu ayo bejakeun dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah coba tingali ka negeri-negeri lain menjelajah atuh jang modal aya coba geus datang ka ditu kumaha kaayaan kaum-kaum nu baraheula nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi ngabohongkeun ka rasul-rasulna pan eta teh min hilakihim bil azabi dirusak disiksa nu dikerem bae aya nu dihujanan bae aya nu dianginan bae aya ku Gusti Allah nah iyalah lihat tabiru supaya ahli Mekah nyieun contoh nyieun ibarat teh urang ge kuari teh meunang lempang coba aing ka Yordan ye ningali Ashabul Kahfi di Guha Yordan di ditu teh kapan aya laut putih didinya aya larangan masuk kadinya lantaran belah dituna teh aya hiji kitu tanah nu lamun dicokot ku urang dibawa kemudian diasupkeun kana cai eta teh bakal seluruh penyakit eta mun ku urang diinum insyaallah cager hikmahna tah dilarang ku pemerintahan Yordan teu meunang tah mah didinya mah sebab aya dina hadisna dijaga ketat atuh urang mah di tembok-tembokna neuleuh nah kunaon gitu lantaran etalah pernah disinggahi ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam pernah ditincak ku malaikat Jibril alaihi salam lamun dina Quran diteliti faqabadtu qabdatan min asarir rasul min asari hafiri farasir rasul lantaran Kangjeng malaikat Jibril teh naik kuda begitu naik kuda kitu kadeuleu unggal lain naik kuda malaikat Jibril ngarupa kuda unggal nincak jadi jara di tina taneuh kumaha bae jara di kitu jukut dan lain sebagainya berarti aya maul hayatan eta lah pernah singgah didinya malaikat Jibril teh tatek diamankeun ku ari urang neuleuh bisa neuleuh pagerna doang belah dituna aya Guha Ashabul Kahfi nu aya dina Al-Qur'anul Karim di jerona masih kene ngagaloler tata jelema muksal minatam liqo saribunus martunus zinwanus terus kapsatat nah eta paliastatinus kitmir nah eta dalapan eta araya kabeh di jero buukna konon kuari mun kuari dibuka ye dideuleu eta buukna geus 3 kali lipat panjangna ti jelemana lamun jelemana aya sameter 70 eta buukna geus 3 kali sameter 70 atuh tah mah lamun urang neuleuh kitu paeh urang pajar kuntilanak eta mah rewiganana kukuna ge kukuna geus paranjang jasa sebab teu paeh nyanana hirup
terengkeun di zaman Raja Dikianus baheula teh sabara abad meureun ka dieu. Wah eta lah kukuna geus pararanjang bulu matana ge panjang. Ieu lah nu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman engke bakal aya Mahdi, setelah eta bakal aya Dajjal, setelah eta bakal aya Kangjeng Nabi Isa, dibantulah engke ku Ashabul Kahfi tadi Yordan. Coba orang jalan-jalan ka ditu ka Yordan, ziarah ka Ashabul Kahfi. Ziarah ka ditu murah, ongkosna ge lah tamah paling asa hektar. Moal murah ka Yordan. Coba jalan-jalan ke Mesir, di dinya aya museum Firaun. Huluna ge aya awakna aya di museumkeun Firaun teh kapan dibalsem ti zaman baheula. Na ieu lah aya di museum dirinya Firaun, sosok Firaun teh kos kitu, matana kos kitu, ceulina kos kitu dan lain sebagainya. Jalan-jalan ka Misra, amis di jero. Tuh dirinya. Jalan-jalanlah ke Israel, bangkawarahna Yahudi Israel. Burang dina Al-Quran ya Bani Israel ya Bani Israel ya Bani Israel aya sabaraha Bani Israel teh dijelaskeun Yahudi Israel. Neuleuh urang ka karakter Yahudi coba. Neuleuh coba. Ka ditu ka Cina baheula teh Kangjeng Nabi ka Jepang, Kangjeng Nabi Nuh konon nyana teh dikerem teh di Jepang. Dele coba ke Turki terus neleuan umat-umat nu baheula disiksa ku Gusti Allah. Kemudian kitu Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam tah eta umatna baheula disiksa Kangjeng Nabi Hud itu dimake angin. Dele coba ka ditu tah jang naon eta jang itibar meureun cek ahli Mekah aing ge sarombongan aing, sagolongan aing meureun mun bangkawarah bae teu iman ka Rasul pasti disiksa tah supaya kos kitu. Mun ngomong urang nama, sia ulah kos kitu nu geus-geus ge teh cilaka, tah eta bahasa urang tah. Ulah sok kos karenya cilaka sia, nu geus ge cara cilaka. Ulah sok ka Gantarawang. Cilaka sia. Ulah sebab urang Gantarawang geus ka dieu kuari. Ulah teh cilaka. Eta bahasa urang da kos itu siru fil ardi, masya Allah, jang itibar supaya urang ulah nurutan kaum nu baheula nu disiksa ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah irsyad merenya ho ngajelaskeun tentang sifat uluhiyah Gusti Allah, bahwa Gusti Allah teh sifat pangeran anu nyiksa ketika umatna teu percayaeun ka Allah, teu percayaeun ka Rasulna, disiksa ku Gusti Allah. Jadi ayat ieu secara dimni ngajelaskeun katauhidan, nauhidkeun ka Gusti Allah secara dimni. Liman ma fis samawati wal ardh, ucapkan ku anjeun Muhammad kalimat eta boga saha ma fis samawati wal ardh, langit katut esina bumi katut esina bejakeun eta teh milik saha kitu? Dijawab kul lillah. Lamun nyana teh daekeun ngajawab bejakeun eta teh milik Allah. Langit nangieun aing kitu Allah ngaranna. Saeusi langit malaikat nangieun Allah bejakeun. Bumi nangieun Allah lain jajadianan. Saeusi bumi nangieun Allah bejakeun. Langit bumi katut eusina milik saha? Mun teu daekeun ngajawab bejakeun kul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah, Gusti Allah geus tetepkeun ka zatna ar-rahmata kana rahmat fadlan minhu, ieu teh merupakan suatu kurnia ti Gusti Allah. Ihi talatufun fi du'aihim ilal iman. Di dieu teh aya miwelas mika deudeuh mikanya. Ngajakanana ka ahli Mekah supaya iman. Kieu Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Mekah, Allah teh deudeuheun jeung nyaeun. Diantap ku Gusti Allah ka buang kawarahan ahli Mekah teh ku deudeuhna Gusti Allah. Umat nu baheula mah asal teu percaya ka Rasulna sebagai Rasul Allah siksa.
ieu mah henteu bejakeun Allah teh kataba ala nafsihir rahmah. Nyatat Gusti Allah, netepkeun Gusti Allah ka dirina, ka zatna rahmat. Henteu gegeran kitu anu Mekah mah disiksa. Henteu kuari bohong, henteu kuari garasula, teu kuari teu percaya, kuari disiksa. Allah teh dedeheun jeung nyaaheun bejakeun ka anjeun ditanggoan kitu ku Gusti Allah moal waka disiksa supaya iman. Kataba ala nafsihir rahmah. Kuari ge sarua ieu lamun lain aya rahmat Allah geus dikuwahakeun meureun. Lantaran nu mabok diunggal juru nu judi diunggal daerah. Geus puguh nu maling mah rakyat maling kotok, maling mobil, maling motor. Ai pemerintah berdasi tanda tangan geus maling nu rakyat geus pabelit ku ari mah. Pamalingan kabeh atuh ku ari mah. Mun lain aya kataba ala nafsi rahmah, siksaeun Allah atuh kabeh ge ku ari. Lamun urang make Al-Qur'an kabehan nikmat jasa dagang atuh ngeunaheun meureunanan ieu nimbang napas bae. Lamun kiloan pas, lamun meteran pas, jasa rarieun meureun make Al-Qur'an aman. Tapi buktikeun coba kuari ulah-ulah jauh di pasar Kemis bae urang meuli 1 kilo gula timbang deui di imah teu ceuli datang aya ka 1 kilo deui bae. Lantaran urang nyaho dedegan 1 kilo mah asana sakitu tah barang meuli urang 1 kilo sagede peureup. Ieu mah asana moal aya eta sangkilang di pasar Kemis nu ngaraji komo di Cikupa mah teu aya. Acak-acakan tah mah. Kitu keneh meteran dan lain sebagainya. Ieu geus teu make Al-Qur'anul Karim kuari lamun make Al-Qur'anul Karim aurat nage atuh ngeunaheun jasa awewe atuh meureunanan kudu nutupan aurat ulah kadele dada ulah kadele beungeut kabeh moal aya nu kumaha-kumaha aman meureun ki haji ngaji ka Cilongok teh. Tapi pan kuari mah barang ngaji ka Cilongok. Waduh, bebe jadi kanu di imah. Kakak dek ngaji deui ka Cilongok. Pan getap amat ka, emang aya naon? Ngunahun jasa ngajina horeng lain, neuleuh bujur gede. Hayu sia da kumaha ieu? Dadana kabuka saeutik, masyaallah. Anu di imah bae neuleuh urang Lampung putih bitis sakadeuleu. Aduh, masyaallah. Susu mararentol. Bibirna bareureum. Ieu teh auratna. Mun jelema nuturkeun Al-Qur'anul Karim aman. Urang leumpang ka jalan atuh nyeuleuh sakumaha barong bae geus kitu tuh. Eueuh masalah aja. Eueuh aja awena ge embung kalaluar di ari mah bae. Mun make Al-Qur'anul Karim mantep jasa. Aman ya Allah ya Rabbi moal aya bahasa pornografi, moal aya fotografi. Moal aya teh pornografi geus kabehan make Al-Qur'anul Karim nikmat luar biasa. Akibat teu make Al-Qur'an kieu lah kaayaan bangsa jeung nagara. Kitu keneh atuh ayeuna mah di pabrik, kitu keneh di instansi mun marake Al-Qur'an aman moal aya huru-hara. Akibat teu make Al-Qur'anul Karim kos kieu lah keberadaanna. Kabeh nyaritakeun kacau balau, kabeh nyaritakeun rusak, kabeh nyaritakeun teu aman. Atuh berarti siksaeun Allah. Ngan untung bae Allah kataba ala nafsihir rahmah. Allah nyieun rahmat 100 diturunkeun hiji ka dunya. Nu 99 ditunda jang engke jaga di yaumul kiamah. Hiji rahmat bae oge ceuk Sulaiman ieu prawina. Hiji rahmat bae ge ieu bisa adi jeung kakak dede. Bisa pabajikan jeung salakinya bapak jeung anak bisa luar biasa ridona kitu keneh jeung babaturan jeung tatangga mau ge teu daekeun ngadahar anakna. Ieu rahmat hiji bae ge diperbutkeun ku kabehan karasa ku urang kabehan komo engke meureun 99 deui engke dipending jaga di mahsyar. Asana bangsa non gitu ngaranna kasalahan sautak saeutik mah alah geus cek Allah sorga 99. Ieu saya patah urang mana? Urang Cikupa. Timbang cek malaikat. Begitu ditimbang ai salat mah salat ngan subuh qada bae. Qada bae. Cek malaikat ieu nu mata qada bae kunaon teliti. Peutingna ieu nonton bola bae cenah ieu. Waduh, qada bae. Ayo salat ngan kodo anu 5 deui salatna nu 4 teh husu
Allahu Akbar sekupi Allahu Akbar apaan Allahu Akbar iya kana na'budu wa iya kana nasta'in Lampung Allahu Akbar aduh yuk Masya Allah ya cewek kamari kenalan Betty eta salat teh kos karena itu eta salat teh atuh kawehan ja karena itu kabehan atuh hayu jelema nu teu urusan ruhani mah pasti karena itu bae salat teh pada anu urusan ruhani mah moal dina ayana ge langsung kembali naon sababna misah awak jeung roh papasrahan pan ka Gusti Allah Gusti mata nu aya di abdi teh ieu teh panu Gusti abdi kicep ku Gusti neuleuh teh didelekeun ku Gusti kabeneran ku abdi digunakeun lain anu dipake karidho ku Gusti hampura Gusti kitu keneh ceuli kitu keneh irung kitu keneh kabeh ke awak urang ya lah Gusti ai jasad mah di mana geus teu aya rohan isuk pageto meureunanan ieu mah dibalangkeun ka kuburan boro-boro dengan jeung tetangga sangkilang pamajikan ge anu unggal peuting sare babarengannya nangis embungeun guari mah geus ngagojod bangke dipicen kaleuweung dikubur ieu mah jasad tapi roh abdi ieu pan ka Gusti nah ieu roh abdi teh panu Gusti asal ge ti Gusti kuari ge diatur ku Gusti dek dikagustikeun bae nu mantak abdi teh dek nurut bae ka Gusti kumaha parentah Gusti tah lamun geus kos kitu coplok roh jeung awak geus bisa hihiberan nalika salat ge roh mah hiber ka sekupi Allah eta mah nafsu ngaranna tah lamun geus bisa kos kitu tah naon eta parabotna hiji ulah resep dunia ulah resep bahasana ge tinggalkeun karesep kana dunia ulah ngudag-ngudag dunia cirina teu ngudag-ngudag dunia tanda teu resep kana dunia cenah aya di lembur ge teu ngudag-ngudag dunia bengek tah mah lain teresepeun geus teu daya teu upaya tah mah lain deui tah mah kos kitu kadua ka makhluk ulah aya di jero hate teh aya makhlukan ulah aya jelemaan di hiji we Allah nu katilu nafsu nu kaopatna setan ulah aya geus lamun geus lempeng eta takakarak mantep salat Allahu Akbar Allah nu maha agung kaagungan Allah kabayang nyieun langit nyieun bumi katuteusina dadamelan Allah akbar Allah teh kabelah ditu da nyieun sorga nyieun neraka saha nu bisa nyieun sorga nyieun neraka akbar Allah teh urang teh ti eueuh ka aya kuari geus aya diurus akbar Allah teh kuari pengurusan Allah kasim kuring ka kaula keur salat lain abdi nu salat teh ja Gusti ieu teh Allahu akbar nikmat salat khusu kakara khusu mantak Mama Bakri mah budak coba talagudag sia memeh salat zuhur titah talagudag budak ayo numbat dak didudak nyana salat Allahu akbar lek teu kadengin talagudag ku husu-husuna salat nu talagudag budak sakitu embatna teu kadenge husu jasa ta salat mantak Sayyidina Ali titah jambut pedang engke bae lamun kula keur salat cabut eta pedang panah teh teu karasa beres salat teh pedang kunaon tadi cabut entos tuan teu karasa urang mah kureungit yang encan nyoco can naon geus bingung jauh jasa urang ka Gusti Allah regit maghrib salat di sisi masjid di kaca kabeneran aya liwat ngalirik aduh celi lain ngadengekeun imam nyana ngalirik waduh itu lempang na mantep awas aduh salat kos kitu jasa tah nanti kayak ditimbang pan eta jore tah salat tah jore malaikat lapar ke Gusti ieu jore salatna naon kajoreanana padahal mah Gusti nyahoeun ngananya tetep tama etika sidang. Nah, iya baca kodo bae. Kodona kunaon nonton bola, tapi salat tu sajana teu usu. Teu susuan naon? Neulekeun bujur bae nya salatna. Cak malaikat teh. Aju naon deui? Atuh beres mah cenah ieu mah ai salat mah salat. Geus aing lantaran nyimpen rahmat 99 kasorgakeun bae. Masya Allah. Asana begitu husu bae. Asana begitu husu. Guys lah pokoknya aing tenang cenah ngaji poe kamari mah geus teu kudu husu ku rahmat Allah mantep jasa ai teh dibejakeun ja emang kos kitu ieu mah
matak nu ngeunah dibejakeun ngeunah nu teu ngeunah dibejakeun teu ngeunah ieu tak keur carita kataba ala nafsihir rahmah Salman nyaritakeun seperti eta jiatun mah teh asal daek ngaji salat sorga ngan dihandeup heula moal haju diasupkeun angel ngan teu ka neraka doang dihareupeun we ditanya ku malaikat euy boga kunci encan boga di dinya bae nan nyen tenda bae cek malaikat teh masyaallah na ieu kataba ala nafsihir rahmat bejakeun Muhammad Allah tegas tetepkeun kana rahmat boga 99 kitu nu baheula asal buah kawara teu percaya ka rasulna nentang ka rasulna siksa langsung komo lamun nyana menta lah ulah sok loba omong rasul datangkeun siksa teu kebal disiksa lah ulah sok loba omong rasul coba siksa disiksa pan ku aing lah Lut cek kaumna rasul Allah coba deuk kumaha coba kami siap disiksa ku aing tapi aing ka umat anjeun mah cek Gusti Allah kataba ala nafsih rahmah deudeuh jeung nya antepkeun bae heulanan moal waka disiksa di akhirat teh di dunia mah ke bae sugan bae nyanang ke di akhir hayatna bisa tobat kuari nyana jadi naon kitu ngaranna tukang bacok tukang bobok tukang mukakeun rok kuari nyana tukang judi kuari ditungguan ke sugan we sataun deui kapaeh nyana tobat sugan genep bulan deui kapaeh kana nyana tobat moal waka disiksa ku aing kataba ala nafsihir khusus dajang ahli Mekah nu bangkawarah teu gegeraan disiksa ku Gusti Allah dipending bae kumaha engke di akhirat umum najang urang kabehan mun kuari rahmat Allah siksaeun malulu sabaraha puluh nu mabok di Citra sabaraha puluh nu mabok di Puri lain Puri ieu sabaraha ratus sapetingna nu zina ngarebu beureun Jakarta Tangerang Surabaya Bandung nu zararinah Masya Allah muringkak bulu siksaeun Allah anu ngridit sabaraha siksaeun Allah teh Masya Allah anu ngagunakeun bunga bang siksaeun Allah riba tapi ya Allah ya Rabbi tapi aya rahmat Allah teu gegeraan disiksa ulah ngeunah-ngeunah di akhirat engke disiksa lain berarti lah aya rahmat Allah ieu tenang wae ngridit ge lain kitu salametkeun diri urang saat batur ngridit urang mah henteu saat batur ngagunakeun bunga bang urang mah henteu engke mah engke nu ngaharamkeun bunga bank ge bakal dipersulit engke mah anu ngahalangan kana kredit ge dipersulit naon tekanan Amerika ieu teh sistem Yahudi perdagangan aya Indomaret aya Alfamart sistem Yahudi dipaksakeun di urang mengalahkeun rakyat leutik geus bae sabodoh rakyat pada dahar deuk teu dahar sistem seperti eta kredit supaya sistem Yahudi nu aya multi terus dilaksanakeun dipaksakeun ku ari kiai bari lu aya kauntungan teu dideuleuh meureun takribna jeung fatul muina endaan ka babawacaa atuh sabodoh nya namanyana deuk dipake henteu kajeun urang mah urang bae harap haram bae bunga bank tiba heula ge harap haram bae kredit model kuari harap atuh haram bae deuk nurut deuk teu nurut lain urusan kiai urusan nyana ulah sok ka babaw kiai ngaharamkeun kredit batu cenah teh moal beres lantaran geus kredit kabeh cek cenah teh atuh kunaon kos kitu atuh deuk saha nu ngaba bener atuh jelema amun kiai geus kos kitu kabehan atuh teh mah atuh eueuh kiai eueuh jawahar ka mah akur bae al hadin sawa tah mah atuh bal beres tah mah engke ka dituna ge woi atuh je mah usim ngadu kotok urang ngadu kotok bae yuk atuh kiai engke ngadu kotok bandar kotok kuari ge geus dibere ai siet mah ku tukang ngadu kotok lumayan cak kiai lah ulah digegereh dak ngadu kotok ieu emang kunaon kiai sok aya ka dieu samsu bae mah tolol tak kiai goblok tadi tak kiai aduh Masya Allah tapi emang geus kos kitu kaayana ulah sok lah antepkeun barudak ieu sakeun antepkeun lah teu ganggu ka urang nya urang teu kiai paneta mah haram tuh main gap lah biar main gap ngomong lah emang kunaon gitu lumayan apaan satu deuleu tuh si anu tah itu kunaon itu
nya sok nawa ka dieu gula kopi santepkeun bae lah main-main nyana ajo atuh kiai-kiai nu ngadar kopina deui hasil mah istibareres di akhir zaman Masya Allah padahal mah hurima akhduhu hurima intohuhu mana nu haram naon nu haram dicokot haram dibikeuna atuh kos kitu bae sakali haram atuh haram bae ieu teh barang nang main dicokotna haram istimal teh haram duit mah eta kana istimal lamun kana duit mah sok anu ngomong kieu ieu si kieu cenah haram jadi mah duit keneh duit nu aya di nyana atuh ieu duit nu aya duarang atuh ieu pan diharamkeun ngaji heula atuh sia tolol atuh akibat teu ngaji kos kitu tah loba nu ngomong karitu saya duit teh ieu keneh pan ieu teh ku sebab kitu jadi haramkeun jangan lagi nyakel duit ieu keneh ngaco tak kiai sia tak kiai nu ngaco goblok ayo teu ngaji hararese ngaji heula atuh ulah sok juga hukuman sorangan jadi istimalna deuleu tadi usul fikihna geus ma hurima akhluhu hurima i'tauhu wa ma hurima talabuhu atuh hurima deui akhluhu. Nah anu haram di teanganana haram gitu dibikeuna atuh haram di teanganana nyogok haram menta disogok ke haram judi duitna haram dibikeun lagi ka kiai haram sarua bae talamun aya jelema judi mi mere ka kiai aju kiaina narima nyaho aya teh nyahoona rada dihampura ieu mah teu nyaho ieu teu nyaho bae lah atulah pokona hararese jasa ieu mah keur teu nyaho tah masalah ieu mah nyaho eta teh hasil judi judi inum ku kiai didahar ku kiai coba sholat Allah cek paru yang amat sih ya ngasan teu ngarinahin di sholat deh bensin 2 tak bensin tak 2 tak anu mantak kuari duit di pemerintah duit pajak haram pajak mah kabeh ge geus mutlak mah seluruh imam pajak mah haram dibikin ka kiai pake sholat ku kiai Allahu Akbar tek ceuli teh lain cakula Imam Ghazali ngomong kos kitu Imam Qusairi ngomong kos kitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomong kos kitu deuleukeun jelema nu bensina teu beres moal husuk kajen kukumaha mantak satungtung nyana cicing di pemerintahan kajen teuing ka mamana lalakonna tetep bae moal husuk bensina teu beres bensin teu beres moal kajen kukumaha bisa disumpah bisa jasa jajal mah husum lain kos kitu cenah eta tarangna hideung badug-badukeun ku sia kena hideung aing mah teh sieun kuno serem henteu sieun kuno tarangna hideung henteu saeutik ge henteu tambahan hideungan ku sia pekan dieu bro teu gimbir naon sabab kadeuleu jasa lain kitu jelema husum mah lempang nage geus kadeuleu diuk nage geus kadeuleu ngomong nage geus kadeuleu jelema husuk mah deuleu Gus Dur kula mah selalu nyele Gus Dur teh lain naon nu kadeuleu ku kabehan ketika diuk tak leungeun di dieu teu robah-robah eta ahli thariqah mah kos kitu tak deui kieu bae jangan aju kikian kotek teh mah gayanya na leungeun coba urang mapan lamun diuk dia tuh leungeun ka mana bae ka ceuli ka irung atuh leungeun ngopepang artina lamun diuk keur teu ngaji jadi ini mah kieu bae ngobrol kieu ngaji kieu eta teh hese hayang diuk kieu coba saminggu bae bisa kitu mun teu kurus ya teu deuleukeun diuk da ku jeung mantep ku ahli tarekat kajen ahli tarekat kajen lu kumaha ge diuk da lain deui atuh boga jurus-jurus tersendiri mentak lamun aya diuk di dieu nganggang bae ieu na. Oh, cimacan berarti. Atuh kanyahoan bae. Masya Allah kataba ala nafsihir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Yakin Allah bakal ngumpulkeun ka aya renjeun kabeh ali bekah khusus umumna kakabehan ila yaumil qiyamah. Tepikeun ka poe kiamat maksudna engke di poe kiamat kuari mah moal disiksa cek Gusti Allah deudeuh jeung nya aing kena diantepkeun ka aya hiji dua modal kamari di Aceh
aya hiji 2 model di Yogyakarta, aya hiji 2 Jakarta Kakerem model hiji 2 eta majang itibar nu sejana bae ulah kitu atuh aing teh bakal nyiksa deui sia. Ieu teh kuari sabenerna mah tsunamieun, gempaeun deui. Tasikmalaya baheula masyaallah gunung Bitu. Walah luar biasa ambalayah na jelema datang ka dikawin-kawinkeun asal aya nu daek ngawin bae pan kula mah keur di Garut tarita. Begitu isuk-isuk dek ngaji isi loba lebu naon ieu? Oh Gunung Galunggung. Oe ki isuk teh eueuh panon poe datang ka zohor datang ka asar poek bae kos peuting. Ngaji make lampu terus bae ngaji terus pakai sakurudung samping bae lantaran terus lebu nah isuk narada saetik wah ternyata geus mayak di cek kiai teh ka santriyu urang ngalayat ka ditu nyeun eta teh nyaon ngaranna nyeun lontong di imah nyeun lontong atuh santri mah atuh milu bae ka kiai geus pokona mah geus lain nu tsunami bae geus gunanya atuh santri ieu berangkat dari itu maya krimbil di desa di masjid di balai desa di masjid di kecamatan dan lain sebagainya sedih eta teh mulai dibawaan ke Jakarta nu boga anak 5 nu parawan 3 dikawinkeun jeung saha bae di Jakarta jeung bos-bos nu bisa nganapakahan terjadilah seperti eta Tasikmalaya komo nu rangdang mah teh emang henteu galunggung ya teh nya geus siap bae nangkarak geus siap bae geus terus jual murah kawin asal ayat coba seperti eta sampai hati henteu silemu normal henteu sampai lantaran ieu dahar hese nu boga anak 7 nu boga anak 5 eueuh di jalan iwal ti eta dibawalah dikawinku di Bandungku di Jakarta terus ta eta teh jang itibar urang mah henteu kudu ka jauh-jauh coba bae nu tadi teh siru filardi wahai urang Tangerang coba berangkat ke Gunung Galunggung deuleu tu urut-urutanana suman dulu deuleu kumaneh kaipakana akibatul mukadzibin kunaon eta make jeung disiksa Gunung Galunggung Bitu horenganan rentenir kelas kakap di dinya teh horenganan judi di Galunggung teh masyaallah nu mantak dikos kitukeun ku Gusti Allah mun urang karyana urang ningali padang kamari kuari geus teu puguh sabaraha meter ka handap diambleskeun ku Gusti Allah kunaon eta urang padang atuh geus ganyahoan ku urang di padang kos kitu geus lain rahasia deui judi mabok renten geus kitu jataga kuari geus teu puguh di mana-na sabaraha geus jadi tulang belulang tah eta teh coba ka ditu tah ieu urang mah henteu kudu ka ditu ge atuh di televisi aya ieu tah padang tah urang nama di Cikupa tapi ieu pikiran keur di Padang melalui televisi urang keur ka Padang dimensi Padang melalui televisi urang kuari mah bisa lalakon ka dunia komo tah mah urang aduh muka di jero kamar weh laptop eta mah ke dunia maya apang-apangan mimiti neuleuh Kanada waduh neuleuh Inggris walah neuleuh deui ka ditu ka Timur Tengah balik deui kuari ka Jerman balik ka Jepang waduh modus da kapencet pan sataranya ieu kapencet ieu mah pangahaja deuk kumaha masyaallah lalakon lain ieu mah mantak sing ada beus boga anak di jero kamar bae ulah pajar husu belajar bebeja anak kula mah alhamdulillah cenah teh kaluar-luar kiai husu jasa geus boga uulinan cenah di jero eta teh keur nyaba ka dunia tolol sia teh keur acak-acakan tah di kamar bae ge geus embung teu dahar teu nginum ge nya geus wah keur di sorga cak kana kolotna katipu nu mang meulikeun kolot nu apeng-apengan anakna atuh kolot ge ka bawah tah mah kolot ka bawah tah eta kuari dunia teh seperti eta masyaallah keur mejehna acak-acakan nyaba ka unggal nagara teu kudu naik kapal pesawat langsung melalui internet pencet geus araraya kabeh ge ieulah nu disebut kitu era globalisasi informasi per detik ku urang kanyahoan ku ari mah tinggal bisa na jeung tinggal bisa mukana mantak lamun aya jelema ku ari dibere resep sorga jasa ieu sorga jasa tah di alam ku ari dibere resepnya kalau kos itu geus lah
mah kajenting disebut ortodok yang penting mah aing maca Quran bae maca sholawat ka Allah geus lah ibadah ka Allah aman. Geus teu kudu maca sholawat maca Quran nya mah cicing bae geus aman ku ari. Geus teu kudu lantaran ku ari asal boga bae nu kos kitu. Waduh, keur ngaji ge itu. Idele oh ditunggu oleh si doi. Nu beladir nati tok de jahe. Keur gaji ge terus bae urang mah penaon gitu pepeta ka ditu anu lucu mah keur salat Masya Allah 2 rakaat etana dangdut naonna karang-karana dangdut ku jara dipaehan atuh keur salat itu dipaehan ieu gandeng di dituna terus bae deui eta teu dimaehan-maehan joget keur salat. La yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Allah netekeun rahmat moal ka disiksa dedejengnya ngajakan ka alim ka khususna umumna ka seluruh manusia nu aya di alam dunia. Engke bakal dikumpulkeun ku Gusti Allah ila yaumil qiyamah tujuan liyajli jazikum bi amalikum endek dibales amal-amal nu hade bakal dibales ka hadeanana nu goreng bakal dibales ka gorenganana. La raiba fi daya kamang-mangan deui bakal seperti eta alladzina khasiru anfusahum ari jelema jeung rugi ngarugikeun kana dirina mah begitu diangsongan kana siksa teh fahum la yu'minun nyana henteu arimana ieu keur di alam dunia na manehanana dicaritakeun diping-pilingan ku dosa diping-pilingan ku siksa ku neraka tetep bae nyana henteu iman ieulah jelema anu rugi geus aya catetanana jelema nu bakal rugi di akhirat mah kuari teu daekeun ngadengekeun wejangan-wejangan aya kiai teu daekeun ngadengekeun aya nasihat teu daekeun ngadengekeun aya mauizah teu daekeun ngadengekeun deket padahal majeng pengajian tapi nyana jauh bae kabatur teu ngadenge didinya teu ngadenge geus aya catetanana meureun eta mah rugi nu rugi mah teu daekeun iman mun kafir nu rugi mah teu daekeun nurut munafik berarti nu rugi mah teu daekeun nurut ka kiai ieulah geus aya sejuta kali dakwah rugi bae di dunia keneh nyana geus api lain ka kiai jeung ka ulama ieulah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun teu iman ieu. Masyaallah nu mantep kurang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin di akhir zaman urang masih sempat keneh ngaji ngadengekeun Al-Qur'anul Karim urang bisa merenung ka Gusti Allah mempertimbangkeun salah jeung bener bisa memperbaiki diri urang kadang hayang hudang ti peuting kadang-kadang hayang tersirat di hati urang salat duha kadang-kadang boga duit hayang sedekah komo nu geus kolot malah harta aing aya ieu aya pembangunan masjid aya pembangunan majlis aya pondok pesantren lah cantang tuh ku anak mah disedekahan aing bae nang saha ta boga pikiran kitu nang Allah berarti nyana deuk disalametkeun mun urang boga harta loba kemudian teu daekos kitu berarti moal disalametkeun hisabeun Allah berarti lantaran dunia mah halaluha hisabun wa haramuha iqabun gitu kene tingkah-tingkah urang ucapan-ucapan urang lamun memang urang nak dibenerkeun ku Gusti Allah mah atuh dibere lurus bae dek disalametkeun lurus bae dasar urang endek dirugikeun mah disalahkeun bae ka dituna hakikatna mah kabeh ge meunang Gusti Allah nu mantak urang mun tayang ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang dibere sehat wal afiat dibere kuat urang ibadah ka Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah nurut ka Allah jeung Rasulna nurut ka indung bapa urang sehingga urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala wallahu masakana wallahu a'lam.